Cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta aya 5 hurufna hiji shin 2 ain 3 ba 4 alif 5 nun hiji-hijina ngandung harti shin ieu ngandung harti as-syaraf was-syafa'ah mulia jeung tutulung pohara bulan Sya'ban bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kadua ain eta al-izzat wal karamah mulia anu luar biasa. Tilu ba al-birr nuduhkeun kana bagus. 4 alif nuduhkeun kana ulpah aring layeut dedet. Nyaah wa binun nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masyaallah mantap. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab pikeun ngabersihan awak zahir. Bulan Sya'ban pikeun ngabersihan qalbu hate. Bulan Ramadan jang ngabersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Sya'ban diberesan qalbuna. Bulan Ramadan dirapihan ruhna, bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan nih pokoknya. Urang mah kedot jasa ieu. Teu bulan naon kieu bae. Teu pisan tertarikna kuno ku bulan-bulan unggul. Tah di bulan Sya'ban ieu aya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15, aya nu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal, jadi malam tanggal 15. Lamun urang nanggalkeun rawahna Salasa berarti Salasa Rebo Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, malam Salasa. Sakuari Minggu tah isuk Senin, tah malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15. Tah eta nisfuna malam Salasa. Sakali deui aki-aki mah osok malaweung. Ini ngajina osok culak-cileuk ka kutang. Kitu geus nini. Engekeun ku ceuli ngajina. Ulah ngawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15-na Senin malam Kangjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Saha jelema anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pake ibadah malam Salasa teh. Ta eta engke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub waktu hate-hate nu sejen malaloda. Nya nama hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame. Malam nisfu Sya'ban ku ibadah ka Gusti Allah, hatena bakal hirup. Hatena bakal caam jasa pan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek soleh ge riweuh, mobil paeh atuh. Mun kitu berkona paeh atuh ngusru. Urang boga pamajikan geulis paeh atuh embung urang nangkeupna ge.
embung kajen geulis sakumaha ge paeh lantaran nu paling repot urang kakarek ge kawin 2 bulan 3 bulan ieu paeh belum dongkrak antrik na paeh cek pamajikan kasep tinggal kasep sugih tinggal sugih teu perlu kasep pokona nu penting etana teger paeh eta teu berarti saya lamun geus paeh mah bahaya nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang neuleus sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu dideuleuna sendal mana ya nu ku aing disikat eta paeh hatena teh. Paeh teh nu kos kitu teh paeh teh. Atawa dedeuleun bae mana irang dangora ieu. Paeh teh hatena teh. Paeh. Aya hiji urang Cikupa anu kitu. Paeh teh hatena. Ngajina neuleuan rangda bae. Paeh teh hatena. Eta paeh teh hese. Geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui. Kamari maka karas kredit Mio kuari geus mulai neuk kredit Avanza. Paeh teh hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge gerak paeh jana mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main. Eta paeh hate teh pas kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah. Paeh ngaranna hate. Titahna ulah nonton TV. Wow, dijual nih itu. Meuli deui nu gede atuh kuari. Modar tapi hate dari kos. Paeh tapi hate. Ini jelas makula mah tuh keur ngahiji nu pararae we mah. Keur diriung-riung kuno paeh mah. Ya unu teu boga TV jaka bege anu 5 anu penep TV teh. Jadi pak kula mah kuari keur diriung-riung jeung modar bae. Paeh hate. Saya bayang hirup hate teh bang kumaha kitu masyaallah. Resep kana dunia paeh teh hate. Resep kana dunia teh paeh teh hate. Teu resep kana ibadah paeh tu kitu hate. Jalamun nu hirup hatena mah teu resepeun kana dunia teh resepna kanu nyieun dunia Allah Subhanahu wa taala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diingetna ta eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat di jero salat teu inget kata. Ka Gusti Allah na teu inget. Ngahayal urang keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat ngahayal teh ngeunaheun jasa. Hiji kanikmatan bae geus pokoda salat teh ngahayal. Masyaallah, nu leungit eta sok kapanggihna di jero salat. Eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos kitu. Paeh teh ngaranna hate. Tah, ieu aya obat ya kebenaran ieu obat ti Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obat supaya ulah paeh hate teh ka dunia ulah pati resep ka maksiat ulah pati resep komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep kebelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah paeh hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun. Kajeun amin-amin urang-urang. Antapkeun geus pokona. Urang mah urang nya namanya. Lamun nya nanyakeun dari mana tuh dalilnya? Nih, perep nih. Tahu nih perep. Cek amin teh emang perep apa? Ini. Kalau kena hidung lu nih. Nggak jawab lagi tu amat ya kami minta. Siapa dijawab pakai dalil kita tetap baik kudu make perep siapa. Iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugari tutup para rugu ambalaya kuari di urang tak sing hade. Sing hade milih guru, sing hade milih babaturan, milih rekan lantaran besi tepa. Tepa teh lain kurap bae. Eta ismu amin rais tepa bahaya. Acak-acakan. Kiblat jadi ngidul gua lihat.
Eta gara-gara tepa anta kos kitu. Masya Allah. Masya Allah. Gade. Kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese. Salat maghrib, mantap salat maghrib, salat awabin, mantap salat awabin, salat 20 rakaat, mantap salat isya, urang salat isya, mantap salat isya ba'da isya, tas ba'da isya, salat 100 rakaat. Di beda salat mambo. Ilok burung. Ngap biasa. Aya deui nu salat ba'da isya terus datang ka subuh. Tama beuki abo tama. Ngan ulah. Ulah teh kitu teh ulah. Kecuali jelema-jelema khusus nu dibere wirid ku guru najangnya na bae. Biasana ahli-ahli thariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sya'ban. Jangnya na doang. Urang mah urang sakali deui ulah make salat kos kitu. Jumlahna bakalna minimal 100 rakaat. Mun jeung bangsana deui sok diberjamaahkeun. Ahli suluk osok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui. Urang mah sakali diulah mun di lembur aya nu salat nisfu Sya'ban urang ulah milu. Ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah milu. Sakali deui urang mah ulah kabeneran. Beneran emang embung diulah atuh geus pas jasa sama. Masya Allah. Ulah. Ya. Lantaran eta mah khusus geus jang urang mah nujang umum. Ieu lain deui. Lantaran sanajan dibikeun secara umum ya urang mah moal kuat. Moal kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh. Kunaon ieu? Salat keur penting. Jadi ieu balukarna ieu teu bari saleumpang kabeh. Ditaku saja, ditaku Ki Uci. Waduh, ieu sambarangan bae teh Ki Uci. Ni papisak. Aki-aki geus pokona teu bari saleumpang wae geus pokona mah. Mantak ku Kangjeng Nabi diatur jang saha ieu salat, jang potongan mana. Bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah. Ulah we kajen kumaha ge geus. Ambalaya engke. Hulu di mana, awak di mana. Ulah lantaran datu salat urang teh husu mantak diulah. Khusus merena. Sajang kurang mah ulah. Sakali deui di lembur sanajan eta kiaina gede, ustadna hebat. Udang-udang nade segede bakul. Nyana ngajakan salat nisfu Sya'ban ulah. Mun ditanya pan sia teu milu aing mah dilarang. Emang hukumna kumaha aing mah teu nyaho hukum. Teu nyaho bae cak kiai ulah-ulah bae geus. Cak kitu bae geus atuh. Da sanajan dibejaan hukum lagi atuh ngaji henteu naon henteu. Aca kitab di lockdown tilok tapi lah sakola sanawiyah. Geus moal nyaona naon. Oh kitu bae. Hartina ulah sambarangan yen salat mah lantaran salat mah kudu meunang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti ba'dul arifin. Geus nurunkeunana ka ba'dul arifin deui teu meunang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngaintrukeun sikeun salat ulah lobat sedekah. Geus urang mah ulah ini. Ulah hukum bid'ah. Teu bagus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Saur Abi Hurairah qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban.
Malaman nisfu Sa'ban kaula kasumpingan malaikat Jibril. Masyaallah Kangjeng maka tatamuanana ku malaikat Jibril. Urang maka tatamuan teh ku calo. Kata tamuan teh ku tukang ngadu koto. Main gaple. Tetamu urang mah nu kos kadar itu tatamu urang. Paling banter lurah. Camat. Emang eta kata tamuan ku camat emang kumaha gitu teu bagus. Teu bagus. Sebab lain ahli ibadah nya mah ahli SPPT. Teu bagus. Besi aya kiai, besi aya ustad, kata tamuan ku bupati, kata tamuan ku menteri, kata tamuan ku camat jeung ku lurah bunga, eta rusak hatena si kiai. Rusak pae eta hatena. Sebab ulu dipakah ka hayang ku nyana iwati kebanggaan jeung dunia. Ajur sama kiai kos kitu, tinggal lepekna doang. Teu bagus mun kata tamuan ku bangsa wali. Emang aya wali nikah. Mitoha berarti. Kata tamuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal. Kata tamuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah. Tah eta cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa. Saha nu nyaho kiai eta bisa nepaan zikirna, taqarrubna, deusna. Saha nu nyaho eta kokolot bisa nepaan tiisna. Urang kata tamuan ku bupati mah hareudah. Kata tamuan ku menteri hareudah. Kata tamuan ku gitu camat hareudah. Tiis teh eta kadeleuna doang. Ngamplop jada 500, 1 juta, 2 juta. Dunia kene urusan. Komo mun teu ngamplop mah ngageurnang we sial teh camat. Datang ongko merek henteu goblok teh camat. Tungtungna mah ti tajong beta camat ti goblok-goblok. Sakali deui teu bagus hate urang put mun kata tamuan ku lain ahli Allah bunga teu bagus. Eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu. Tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu Sa'ban kata tamuanana ku malaikat Jibril alaihi masyaallah. Mudah-mudahan urang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula mah ulah wakah heulanan. Mudah-mudahan dicepetkeun kata tamuan ku malakal maut. Bakal. Terakhir orang bakal kata tamuan ku malakal maut. Sing ade teman. Malaikat pamungkas teman. Terus kumaha cenah kiai malaikat tergantung amal urang. Lamun amal urang bagus datang na kasep, mun anu kasep sing ade. Mun amal urang jore bangsa ngeridit nonton TV, bangsa hideung malaikat. Tak sing ade bisa anu hideung. Waalaikumsalam. Malaikat sianya. Kan hideung ja. Insyaallah. Tah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihi. Cek malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Ye, ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat ku Gusti Allah dibukakeun. Masyaallah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia, 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indungnya ka anak, anaknya ka indung, luhur atasannya ka bawahan, bawahannya ka atasan. Sanajan kuari mah ieu luluhur teu nyaahan ka rakyat, jabuktina jalan teu dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutik nyana ka pamajikanna mah meureun karunya, ka anak nama karunya, sanajan ka rakyat nama teu karunya. Bagi-bagi bae meureun nyana mah. Dan seukur saceuhil meureun boga ni karunya. Tah ieu teh hiji teh luar biasa mau bae teu daek ngadahar anak. Mau sakitu galakna anakna teu didahar. Tapi pejabat kuari nyepakan rakyat. Nyaahna geus eueuh. Tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene urang teh oper-operannya ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh, lu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga.
Sorga punya anak Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngeridit tetap punya anak Allah 290 atuh teu kira-kira. Ngan dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu doang padu tah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang cenah sia mah. Seret adu diangkat deui. Ya geheng mah geheng sih. Ya Allah. Dah malam ieu teh maleman dibukakeun lawang langit. Lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Fagum wa shalli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun, dua leungeun. Munajat ka Gusti, menta. Harita Kangjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol. Bagol tuh cek Kangjeng Nabi ya Jibril, ma hadhihi lailah. Ai kitu malam naon ieu? Gola cek Kangjeng Nabi. Hadhihi lailatun yuftahu fiha salasumi'ati babin minar rahmah. Malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat. Namantak Allah malaman nisfu Sya'ban, malaman nisfu Sya'ban fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh jelema anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik, berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya nu diistisna illa man kana sahiran, kecuali sanajan nya teu musyrik jadi tukang sihir eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atawa nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobatkan miceun sihirna teu ditarima. Teu dihampura. Au kahinan atawa dukun, tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban teu miceun kana ilmu tarohna, ilmu badena, eta teu dihampura ku Gusti Allah. Al musahinan nu teu dihampura di malaman nisfu Saban, sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunak. Teu bebasan hatena. Mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah, yakni teu dihampura malaman nisfu Saban. Keur majena gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere. Saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah musyrun ala zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina. Nah, tetep bae nya nama si keneh ngalakukeun zina, yakni can tobat, can nyabut, can ikhlas tina maksiatna. Ta eta malam nisfu Saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akil riba ieu siga lain lalawara. Lain lalawara Allah ngahampura di malam nisfu Saban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik. Ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba. Ya le teu ngagunakeun duit riba, teu ngalaksanakeun riba, teu nyaksian riba, teu ngalaksanakeun kredit, ta eta teu ngalaksanakeun bang. Nah ieu meunang pangampura nu make duit bang teu tobat malam nisfu Saban, nu ngridit teu tobat malam nisfu Saban, teu beunang magfirah jeung rahmat Allah. Nutup magfirah Allah jeung rahmat. Eta ku benci-bencina Allah. Ku greget-gregetna anu tadi dicaritakeun, tukang sihir, tukang taruh Allah gregeteun jasa. Jelema nu ngunek-ngunek Allah gregeteun jasa. Anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheuleun pisan.
termasuk anu terus-terusan zina, ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba. Allah teureun pisan hingga digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang. Teu meunang mah geus. Cenah itu mah kiai di itu aja nu ngredit, kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sata jeung kiai. Yang kiai malah mah nyana mun ngajakan nyana pamimpinna. Pokoknya tidak terkecuali akilar riba. Al-aqal walidain atawa nu keheul ka indung bapa, nu nyarekan indung bapa. Anu teu hade jeung indung bapana, maleman nisfu saban jana can tobat, can minta pangampura ka indung bapana, teu meunang magfirah jeung rahmat Allah. Insyaallah. Mana deui? Wanamam, tukang adu domba. Zulwajhain ngabogaan dua beungeut, beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu, beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu. Beungeut nu jang menghadap ke atasan mah nu ieu. Beungeut jang menghadap ka bawahan mah nu ieu. Biasana ahli partai Zulwajhain teh kos kieu. Ieu bangsa kiai-kiai Golkar, bangsa Zulwajhain nu kaya. Komo pemimpin nama. Wah, cenah ulah Golkar bae meureun nu sajen ge sawaun. Saruha kabeh ge kos kitu. Masyaallah. Masyaallah. Al-qati ar-rahmi atawa nu megatkeun rahmi. Ka inden kituna mumbung wauh jeung lanceuk, mumbung wauh jeung adi, lantaran boga masalah, mumbung wauh jeung mamang, mumbung wauh jeung uwa. Nyana embung wau aing datang moal didatangan teu hayang. Mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah. Allah keuleuin pisan ka jelema nu megatkeun rahmi. Fa inna haula'i la yughfaru lahum. Ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan tete akilar riba hampir kabeh. Hampir kabeh kuari mah geus kuku perusahaan gede, pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Ieu perusahaan wawarungan ge geus make duit riba rentek. Boro eta teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngredit sarua bae. Ulah main-main orang mumpung masih hidup kene. Umur penyaho buah isuk buah pageto. Ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih. Mentang-mentang orang ngarumpak aturan Gusti Allah. Sahanu nyaho can anggeus kreditan paeh. Nauzubillah summa nauzubillah min. Dan ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa. Kredit lain masalah leutik. Gede tapi kos kitu. Lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh. Maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an. Nas tama lantaran ribana menyolok anu luar biasa. Ku urang kuari geus teu dianggap teh. Nginum arak mah ku urang teh di ulah luar biasa anak minum arak bagus tage orenganan bapakna ngadahar duit bank atuh sarua bae ngerebek kabehan. Nah ieu kurang coba hate urang supaya hirup malam nisfu Sa'ban urang taqarrub ka Gusti Allah abeh mata hate urang dibere hirup sehingga urang bisa ningali kana jalan-jalan siratal mustaqim nu lurus. Ya Allah. Terus gitu nya sing hade malah dina kitab Isadur Rafiq ma aya wa warada hadhihi lailatul nisfi min Sa'ban. Tu tadi geus kawarid oge dina malam nisfu Sa'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri bani kalbi.
Allah di mamaleman nisfu Syaban. Wah, triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Utaqo atikun utaqo. Aya ribuan, jutaan, triliunan jelema nu dimerdekakeun di neraka. Keluar. Cek Allah ke malaikat, keluarkan, merdekakeun geus ulah di neraka bae. Bi adadi syuuri bani kalbin, pohara luar biasa. Cuman Allah tenele di maleman nisfu Syaban teh tetep bae dikanarakakeun tama saha la yanzurullahu biha ila musyrikin hiji jelema musyrik maleman nisfu Syaban sakitu agungna tetepnya nama dikerebekeun bae. Dua wala ila musahid jelema anu ngunek eta ge sarua bae teu dicabut dina neraka. Wala ila qati rahmin jeung nu megatkeun rahmi komo datang ka indung bapa. Tambahna aya deui wala ila musabbil izari jeung jelema nu ngagusur-gusur sampingna jubahna calanana datang ka ngangsar ka tanu ta eta ge teu dihampura ku Gusti Allah maleman nisfu Syaban masih anger kene. Urang make samping, make jubah, make calana kudu luhureun mata kaki, luhureun mumuncangan. Tah, liluhureun. Cara PKS gitu tah. Ngan PKS mah luhur teuing nya nama sabitis. Tuh kitu nya wala ila akil liwalidayhi jelema anu teu ade jeung indung bapa. Wala ila mudbini khamrin jeung ngalanggengkeun minum arak teu meunang pangampura Allah Subhanahu wa taala. Ramekeun malam nisfu Syaban kumaha atuh Kiai? Geus bae urang mah diatur ku ba'dul arifin malam nisfu Syaban ba'da magrib ulah ngomong deui. Terus ba'da maghrib maca Yasin 3 balik. Yasin pertama coba yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu no maca Yasin katilu minta umur panjang ka Gusti jang nambahan amal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek kita kiai kula maca teu bisa maca Yasin teh coba heula jana iko. Hese tang ngejah teh hese nyambung-nyambungkeun ana hese. Itu bisa kula maca Quran maca Yasin kudu kumaha tah? Aya mun teu bisa maca Yasin, maca kulhu 210. Etik ka maca. Bismillahirrahmanirrahim. Asana aki-aki mah 210 ge olah bahasana mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad 210 macana. Geus batur baca Yasin, nyadang ge bareng diuk di dinya tapi nya nama maca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad macana 210. Kayak ngadoa bareng jeung pamimpinna ke maca deui ke bareng. Kieu je kula mah kulhu ge patek trok bae. Saya memang ngeuka beuki meureun ieu. Patek trok bae cenah kieu maca kulhu ge. Lamun patek trok bae maca kulhu istighfar bae macana 10.000. 10.000 ya Allah ya Rabbi. Istighfar masa itu astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hayang rada panjang eta. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 10.000. Kieu cangkel meureun teh mah. Emang sia mah kitu. Kajen kumaha ge, hayang ulah ibadah tapi ka sorga kabadek wae kajen kitu lah. Kabadek. Anu paling sederhana maghrib, isya, subuh, malam nisfu Syaban
berjamaah ngan ulah kurang ti 40-an. Maghrib berjamaah 40-an, Isya berjamaah 40-an, subuh berjamaah 40-an. Eta bae nu ringan lah tah. Talora maghrib mah jeung isya rada bisa, subuh ya berat ya subuh. Subuh doang ya, Masya Allah. Eta geus deui leuwih ringan cenah. Yai nu leuwih ringan teh eta tampiling sia mah ku aing. Eueuh deui geus. Atuh leuwih kurang teh eta mah teu ngaramekeun malam nisfu atuh ngaranna teh mah biasa-biasa bae. Malam nisfu saban kajunting ku kumaha ulah aya anu nyetel TV. Besi urang kena bebendu Allah. Geus bae pareuman geus TV di dinya mah. Anak ceurik tanaon geus sabodot teh. Sia mah emang osok anak bae ieu anak cenah aya buku sia. Sok pake tata gedan anak bae anak. Eta geus malam nisfu saban pareuman. Rek, ulah aya. Anu kubaku mah geus ieu mah pokona mah maca magrib berjamaah, Yasin atawa nu teu bisa maca qul 210 atawa istighfar 10.000 terus sapenting 10.000 sakedeung istighfar astagfirullahalazim 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 sakedeung 10.000 teh eta nu mantap ngarasa can pernah eta jelema tah can pernah lamun geus pernah mah lah 10.000 mah sakedeung jasa astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullah komo lamun ditujukeun mah ku arieu 1.000 ka mata astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim Gusti mata abdi ieu besi dula deuleu lain besi deui ngomong sangka kuari geus loba jasa dosa meurna abdi dek istighfaran 1.000 ieu malam nisfu Saban keceuli Gusti ceuli abdi dedengian besi lain besi deui jaipongan melulu ya diceuli teh oh masyaallah keur ngorana tah nang ning nong nyampura Gusti malam nisfu Saban ya 1.000 kaceuli ka irung Gusti besi aya ambon lain ambon pipi batur disedot astagfirullahalazim Eta istighfaran 1.000 irung terus sungut geus puguh sungut mangeus geus loba jasa tah mangeus gibah teh jeung sajabana sungut 1.000 kemudian beuteung 1.000 terus dubur 1.000 kubul 1.000 suku 1.000 leungeun 1.000 kemudian atuh ayeuna mah golbu teh 1.000 geus bakalna 9.000 tah tinggal 1.000 deui jangru 10.000 tuh, geus dihitungan ku urang 1.000 sakedeung teh istighfar ka sakedeung coba ge laksanakeun ge. Laksanakeun ge tas isa coba aing utur kiai teh aja sakedeung sila teh. Menang 1.000 teh pegel ja. Masyaallah. Gitulah malam nisfu Saban ramekeun. Ulah obrol naon isin Allah keur mukakeun pintu magfirah jeung rahmat urang masih keneh encan deukeut keneh bae jeung Allah sakitu keur diumbar ku Gusti Allah magfirah teh keur disebar urang masih keneh encan beuki keneh rugi amat masyaallah iyalah malam Salasa urang babarengan ngalaksanakeun ngaramekeun malam nisfu nu bagus cek almarhum Abah Kulama malam nisfu Saban ulah sare mantak eta dibere wiridanana khusus mas 100 rakaat eta nu khususna atau urang istighfar 10.000 atau urang zikir geus ulah bae ulah sare bae geus malam nisfu Saban beusi ngantuk siapkeun ku urang balak bener tah mah tolol atuh ngaranna beuh atuh mah make kos kitu mah 2 poe ge bal peuting ge atuh kuat. Piceun kos kada itu teh. Siapkeun tasbih atau Quran atau maca shalawat malam nisfu Saban. Komo nu geus kolot mah beusi teu kapanggih deui jeung nisfu Saban ieu jaloba jasa panyakit ieu. Cing manis geus aya. Kemudian asam urat geus aya, ya puyeng geus aya, ya asana ieu mah. Asana moal kabawa teu kapanggih deui je lah jeung malam nisfu Saban. Enggeus gunakeun malam nisfu Saban ramekeun ulah sare sugan bae puyeng subuh bea nya sekali deui urang ramekeun
ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maca Yasina dek berjamaah di masjid, di mushola, di majelis taklim mangga. Dek sorangan bae di imah, dek jeung keluarga bae mangga. Dek di masjid sorangan mushola mangga. Silahkan dek di mana bae nu kira-kira leuwih khusyuk, leuwih mantap ibadah ka Gusti Allah di mana perasaan urang. Silakan. Ngan eta aya kenang-kenangan dedeleuan di Uzbekistan. Jadi eta di Uzbek mah Masya Allah, begitu berangkat ti dieu ke Malaysia, ti Malaysia ke Uzbekistan Tashkent, turun subuh, salat subuh, kemudian keluar di bandara, Masya Allah cuacana sejuk, jelemana geulis, karasep, neule urang Uzbek haju neuleurus di Gusti manting asa kumaha gitu. Tapi anu paling berkesan lain masalah etana, nu sangat berkesan kebersihanana. Anu anggapan simkuring mah bersih teh cuma di bandara, tapi ternyata begitu di bandara langsung Bukhara, sepanjang jalan sugan manggih kuntung, sugan manggih kalakai, sugan manggih sampah-sampah. Hating cek urang Pandeglang. Datang ke Bukhara sangat bersih luar biasa. Begitu pula datang ke Samarkand bersih. Ulang deui ka Tashkent ibu kota Uzbekistan, ngendong sapeting bersihna luar biasa. Jadi keur makarasep garelis bersih, bayangkeun. Barang datang ke Kabupaten Tangerang, tanggung jawab BH. Sampah ambalaya. Masya Allah. Eta kotoran-kotoran, sampah sakumaha tadi dicaritakeun geus bajalan teu beres. Jembatan deui ngararedeng nu nangtung. Atuh rubuh. Ieu sampah pohara jasa di Kabupaten Tangerang mah. Isin urang lamun kadatangan ke Uzbekistan. Salah sahiji anggota ziarah aya nu muriang. Tertinggalannya di Bukhara, tertinggalannya di Samarkand, kemudian ku hari cager diantar ku dokterna. Dulur paweha kuari geus aya di Malaysia, diantar ku dokterna jeung ku gaidna. Kuari geus aya di Malaysia, isuk bakal datang ke Jakarta, ke insyaallah bakal datang ka dieu. Kula mikiran bae lain mikiran ngomong mah Inggris gampang geus lah. Maksudna kula ge di itu bahasa Inggris beja. Asal kiai dar, yes. Kiai makan, yes. Kiai eat, yes, yes. Kiai mayar, no. Dahar, oke. Bayar, no. Eta menang di saja nih Kiai Guru Rusdi. Ya udah bisa ada sakitu doang Inggris. Dia lamun kadatang ka dieu ka Cilongok. Makanya nyana endek datang ka dieu. Ka Cilongok endek. Dokterna jeung gaida dek datang ka dieu. Barang neule di Cilongok iya kari limbah sairung sampah liput. Kurang mikiran mah isi dia sebenarnya, tapi gak geus kieu kaayaanana. Eueuh tajara acara-acara kieu teh bangsa. Jadi urang keur ngarokok ge kos di Singapura gitu ditungguan bege tukang sapu.
asal gesan be balangkeun cokot punya nasupkeun eta geus budaya eta lah nu paling terkesan di Uzbekistan Masya Allah. Tapi barang diamati ku kaula melalui pengamatan ahli sufi, ngabersihan sampah zahir mah kecil, tetapi nu paling sulit adalah lamun di otak urang aya limbah jeung sampah. Sampah ieu mah babari di sapuanana, sampah zahir mah babari di pelna, sampah zahir mah babari di beuleumna. Instruksikan ku lurah, instruksikan ku camat, instruksikan ku bupati, kecil tanpa instruksi jelema nu peduli geus bebersih sorangan zahir, tapi lamun aya sampah di otak, lamun aya limbah di otak, leuwih-leuwih lamun pejabat berlimbah otakna, naudzubillah min dzalik. Cak pejabat biasa, pejabat mah aya sampahan, ieu kiai sampah mah lulu. Ini nu tadi ceramah wallahu alam ta otakna. Maksudnya bersih apa ya sampahan. Tapi ayeuna mimik nama ya setengah lah. Yes. Micelan sampah nu aya di otak, micelan limbah nu aya di otak paling sulit. Ulah sima neule sorban, ulah sima neule udeng-udeng. Ulah sima neule jubah. Sebab kuari mah jelema berjubah ternyata preman. Udang-udangna gede luar biasa, ban Vespa mah eleh. Tapi kadang-kadang menta-menta kan nyana ka bupati, menta-menta kan nyana ka pemerintah. Ieu kan lu kitu ngaranna ngeres otakna, sampah malulu. Ta justru melalui acara Isra wal Mi'raj, yuk urang bersihan sampah zahir, sampah batin. Urang selaku ustad, urang selaku kiai, yuk urang babarengan bersihan sampah nu aya di otak urang. Urang jadi santri, yuk urang bersihan, urang jadi pejabat, yuk urang bersihan. Lamun kiai, ustad, santri, pejabat kabeh bersih otakna sampahan, negara Indonesia bakal ngelehkeun Uzbekistan, bakal negara Indonesia ngelehkeun Singapura, negara Indonesia ngelehkeun Amerika. Indonesia mah kaya raya. Di palingan bae ge kuari kaya kene kok mun teu di palingan. Mantak aya kula di jero hate cita-cita yang jadi presiden aya seutik. Tapi wakilna WH. Lamun lain WH embung kula mah. Misalna cenah ieu mah wakilna Rusdi bae. Teu hayang aing. Hayang geus nyahoja daekna ieu mah. Cenah Haji Masure bae leuwih teu hayang. Cenah ieu mah Haji Bahri bae wah berkat beak kabeh. Bong aing mah WH daek. Mun WH jadi wakil masalah. Oh, jangan begitu cenah cek WH saya aja jadi presiden. Oh, tidak. Sebab pinteran aing nya natuh. Ngan teu dikembangkeun doang. Nah, ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kangjeng Nabi lahir di Mekah, diutus di Mekah. Satu acan diberangkatkeun hijrah ke Madinah, Kangjeng Nabi diisrokeun sareng dimi'rajkeun. Kangjeng Nabi Isra Mi'raj teh ayatna geus jelas dibaca tadi subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Budak leutik maca, pertengahan maca, kolot maca. Memang bagus dibaca, urang hartikeun. Tetapi nusa benerna Kanjeng Nabi diisrokeun teh ieu otakna geus eueuh sampahan, eueuh limbahan, hatena bening murni bersih. Lamun Kanjeng Nabi diisrokeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ku bersihna luar biasa, ku herangna ceples eueuhna naonan Kanjeng Nabi hiji we di jero qalbuna Allah, di jero otakna Allah, eueuh limbahan, eueuh sampahan. Hiber Kanjeng Nabi di luar alam nu ieu asup nyelusup ka alam cahaya Kanjeng Nabi. Bahkan galeuwihan batan alam cahaya. Moal kaharti
ku adat akal anu teu terbuka Yahudi Nasrani kafir-kafir tetepieun. Iyalah Kangjeng Nabi ku murnina ku bersina eueuh limbahan eueuh sampahan kolbu jeung otakna. Kangjeng Nabi kaluar ti alam ieu. Lamun Kangjeng Nabi kaluar ti alam ieu, urang sebagai umatna apakah bisa? Atuh bisa. Bisa urang ge sarua kaluar ti alam nu ieu. Kaluar ti alam nu ieu plek. Ka mana cenah Kiai? Ka WC bisa. Keluar ti alam ieu, alam dedelehan nu ieu ditinggalkeun, alam dedengean nu ieu ditinggalkeun, alam aambean nu ieu ditinggalkeun. Lamun urang geus bisa keluar ti alam nu eta, urang ge bakal bisa Isra cara Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi geus Isra bisa Mi'raj, atuh urang ge bisa Mi'raj asal urang geus keluar ti alam nu ieu. Carana kumaha cenah Kiai? Limbahna jeung sampahna ulah aya di dieu. Coba-coba cerita Kiai kumaha carana. Lamun urang hayang jadi presiden ulah aya coplokkeun. Mun urang hayang jadi sugih jelema sugih coplokkeun. Lamun urang hayang jadi kiai ge sarua ondo coplokkeun. Ulah sok hayang jadi kiai. Mun hayang jadi kiai lamun teu dihormat bae marah. Kieu bloon tak geus kitu teh. Coplokkeun kahayang urang. Mun hayang ka nu geulis ulah. Cenah nu jore bae leuwih parah. Ulah. Ulah. Hayangna hiji bae Allah. Atuh lamun ka Allah doang mah hese sote cak anu teu mondok. Nu mantak nu sakola mah jauh ka Allah lantaran asal dibere be Allah doang hese. Tapi lamun nu masantren geus bararisa ka Allah doang nya. Buktina nu malah santren mah jadi caki pudoli ge nu pinter nu sugih sakola asal idewat bae mondok. Mantep eta kos kitu teh. Geus eta teh geus tanpa modal loba jasa di pondok pesantren. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ka mana ye kula mah cenah kiai neuk mondok ku Bang Kiai bae. Abah aya kene, emak aya kene. Aju, ieu mah kumaha kiai bae, cenah ieu mah deuk dahar deuk henteu kumaha kiai bae. Ya bagus si budak ge. Sakedeung deui ku aya dikubur sia ieu. Ya, deuk ka Allah bae teh kudu boga ilmu. Ilmu nu deuk ka Allah bae lain babari. Jadi aya ilmu-ilmuna, urang boga presiden ku ari pinter. Nu matak dijadikeun presiden ge teh ku pinter, tapi encan karasa ku urang politik jeung perekonomianana. Mantak urang teh neuleuh kapinteranana mah oke, tapi can karasa. Lamun jelema pinter tapi can aya mangpaatna sarua jeung bodoh. Kiai pinter, ngaji naon bae bisa tapi eueuh mangpaatna sarua jeung nu bodoh. Eta mah percis mun dina Quran diibaratkeun himar mamawa kitab. Di babawa bae himar berarti lok baca kitab naon bae aya di punggungna dibawa ka dieu ka ditu tapi tidak maca teu beleuleun. Sarua jeung kiai otakna hebat, pemikiranna hebat, ngajina luar biasa tapi teu pernah diamalkeun percis kos himar mamawa kitab. Lamun kiai bae kos kitu pejabat ge teu sarua. Nu ku urang kuari dibutuhkeun kiai pinter manfaat jang dirina jeung halayak rame. Pejabat pinter manfaat jang dirina jeung halayak rame. Nah, Kangjeng Nabi diisrokeun soteh sabada Kangjeng Nabi dipilih ku Gusti Allah kebersihanana. Ieu teh jang contoh pikeun umatna. Lamun umat teh bisa ngebersihan sampah-sampah, ngebersihan limbah-limbah, urang ge bisa isra keluar ti alam ieu. Dedengean lain nu ieu, dedelehan lain nu ieu. Urang nyaritakeun sama Allah bae. Salah sahiji sifat Allah teh sama, hartina sama teh ngarungu Allah mah mukhalafah lil hawadis, henteu make daun ceuli. Kereteg urang teh kadenge bari gandeng deui. Kereteg urang kadenge ku Gusti Allah gandeng. Eta teh kereteg da doang.
kereteg urang teh kadege ku Gusti Allah nu gandeng nu mantak jeung Gusti Allah mah henteu kudu gandeng-gandeng da kereteg na geus kadengean gandeng kiai ulama lamun geus bisa ngabersihan ceulina matana irungna bakal dibere dedengean seperti kos gitu. Kapanggih jeung jelema kadenge tah hatena tah. Kula barang leurus di kadenge, teu kudu ngomong. Atuh kadenge jengeng suarana kadenge jengeng. Kadenge suarana. Suara naon cenah Kiai? Hayang nyandung. Kadenge suarana. Atuh teu kudu dicaritakeun. Haji Agus kadenge. Kunaon cenah Kiai? Hayang nambah deui. Anu mantap kukula ye caritakeun ka urang Cilongok. Anu aya di dieu nyana kakarak 3 jadi hiji deui jatahna besi aya ulah nu rangda ulah nu kolot nyana hayangna kaparawan umur 17 tahun tapi beungeutna kos Uzbekistan atuh moal manggih datang ka paeh ge di Indonesia mah ieu bisa kadenge hate-hate jelema teh bisa kadenge tah lamun geus bisa kadenya bisa Isra. Bisa Isra. Kos kubaha aya jelema datang ka Kiai Khalil Bangkalan. Mot sore. Wah, Kiai Khalil berarti lain Islam. Barang di deuleu batana sipit. Oh, koh duduk koh. Geus kanyawan ku nyana. Engkau udah kedengeran nama saya dari jauh juga. Engkau pengen kaya ya? Iya. Kalau udah pengen kaya, ntar saya ngedoa aminin ya. Iya Kiai. Udah ketahuan nama saya. Ya amin. Eta Kiai Khalil ngadoana wawing awing awang awing awung amin sakena teh. Awing awung awing awang awing amin. Tekcor tekcur tekcir amin sakena teh. Wassalam alhamdulillah. Udah pulang sono. Sugi tadi doakan gitu doang deh. Si engkau bebeja be, wah, lu mending ke sono lu. Gua didoain sama dia awing awang awung, ya gua. Kiai hebatnya saya tak. Kadenge lain disungut, lain di hate. Wali Allah makos kitu lain disungut, lain di hate. Hartina lain disungut, lain di hate. Sungut keur ngomong naon hate mah ka Gusti Allah. Lamun jelema hatena selalu ka Gusti Allah, mujarab, mustajabud da'awat. Beda jeung sungutna ngomong hatena ka mana meni eta mah moal mustajab ambalaya teman kos kitu mah. Nah Kangjeng Nabi dilempangkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lailan ti peuting makna lailan teh peuting hartina peuting teh poek hartina poek cek ahli tasawuf mah bodoh. Kangjeng Nabi diberangkatkeun bodoh jang contoh ka urang poek hartina ketika urang bodoh kudu berangkat. Kanjeng Nabi berangkat di tengah malam yakni jang umatna ketika urang bodoh kudu berangkat menuju Gusti Allah. Ketika Mi'raj bakal menang cacaan urang ge ketika Mi'raj bakal menang cacaan. Apakah orang kudu nuturkeun Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa haju Mi'raj ka luhur moal bisa tamah khusus yang Kangjeng Nabi jang umatna urang bisa Isra kuari Mi'raj kuari Isra sakahayang urang Mi'raj sakahayang urang asal urang nyaho carana ketika urang geus bisa Mi'raj bisa Isra Mi'raj ka Gusti Allah bisa waliullah iraha hayangna Mi'raj ka panggih jeung Gusti Allah. Di mana baik teka kurung ku waktu teka kurung ku zaman. Masya Allah. Nah singkat baik nutat tadina kula rek nyaritakeun perjalanan Kangjeng Nabi melalui ahli thariqah jeung ahli tasawuf lantaran jamna jam 12 hasilna baik hasil Isra kapanggih jeung Gusti Allah hasil Isra Mi'raj kapanggih jeung Gusti Allah dibere oleh-olehna salat. Sakumaha tadi ieu urang mah kabeh ahli salat. Ketika urang jadi ahli salat berarti jadi ahli Allah. Ketika urang geus jadi ahli Allah moal dikamanakeun ku Allah sorga. Mantak ieu urang ku kumpulan jeung ahli sorga.
Alhamdulillahirabbil eta mah cenah aya nu maling hiji dua kana rakaah heula sakitu doang ieu salat hese sebab di zaman Imam Hanafi aya muridna pedagang begitu tak pedagang leungit duit bebeja ka Imam Hanafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon mama abdi ieu minta tulung ka mama aya naon hasil dagang duit dikumpulkeun dina bungkusan haju bungkusan tersebut ditenden wallahu alam di mana kula nendeuna Gusti teangan imah meja lamari teu kapanggih terus ka dapur-dapur ka imah babaturan teu kapanggih geus 2 poe kula neangan duit teu kapanggih ieu mah minta pangdoakeun ka mama supaya kapanggih coba mama. Oh cek Imam Hanafi penting mah tahajud bae nya osok tahajud tilu carang ya kan penting tahajud aya kapanggih mah mangga ngan tahajudna mimiti sare aju jam 12 hudang mun kira-kira teu bisa hudang minta panghudangkeun ka pamajikan insyaallah di jam 12 tahajud terus tepikeun ka jam 4 rakaat geus ulah dihitung apakah eta teh 20 rakaat atau 50 rakaat atau 100 rakaat di jam 12 datang ke jam 4 berarti sabaraha jam hiji 2 3 4 jam ge gapanggih Masya Allah hatur nuhun cenah kiai petunjukna kukula bakal jasa dilaksanakan sok laksanakan insyaallah kapanggih nya mangga balik jana ka imah langsung ngadaguan maghrib tes maghrib terus sare udang lah jam 12 mandi wudu kacai salat tahajud sholli salat tahajud Allahu akbar selesai 2 rakaat sholli salat tahajud Allahu akbar 2 rakaat sholli salat tahajud Allahu akbar horenganan duit nyelepe aing inget itu kangen imah cek cenah teh Masya Allah alhamdulillahirabbil alamin harita keneh beres salam-salam terus ka dapur aya di sisi yes ya alhamdulillah beres dah hees besok-besok bebeja Waalaikumsalam cek Imam Hanafi teh kapanggih jam sabaraha kapanggihna kula jam 12 langsung tahajud 2 rakaat 3 rakaat genep rakaat kapanggih aja terus teu tahajud henteu cek nya cek Imam Hanafi tah kos kitu salat siamah hampir sarua jeung panitia masjid kos kitu kabeh salat itu salat urang mah asal geus kapanggih bae pamaksudna eureun salat urang mah tah cek Imam Hanafi hesena salat cacak-cacak anjeun ieu murid kula komo meureun di tahun 2015 tujuan sholat teh macem-macem aya nu hayang laku ieu hayang naik ieu hayang naik itu asal enggeus bae hasil eureun salatna cek Imam Hanafi atuh lain diteruskeun tah tahajud geus kapanggih mah kapanggih bae isuk tahajud moal cek cenah ya geus kapanggih gitulah para jamaah gambaran salat urang lamun nyaritakeun salat urang hampir rata-rata kos kitu tapi lamun geus boga rasa salat eta bahwa ieu gerentes hate urang kadenge ku Allah bari kadenge na lain laun gandeng ku Gusti Allah kadenge tengetkeun ngajina tengetkeun kareteg hate urang kadenge ku Gusti Allah bari kadenge na gandeng cak Gusti Allah geus lamun kadenge na gandeng ku Gusti Allah isin amat lamun urang ngreteg hate luar daripada ridho Allah sok gerage regepkeun encan belajar sholat sakumaha ahli sholat belajar sholat teh kudu ditalkin sarua bae ongkos zikir meremkeun dunia ceuli pareuman ceuli cocokan ulah ngadengenan naon mun aya mah neangan timah kadegeun tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah belajar sholat secara zahir mah gampang
ngadegna nu rapi, rukuna nu rapi, itidalna nu rapi, sujudna nu rapi, julusna enteng. Ketika orang boga kasakit cara paweha sampai anak teu sehat, atuh sabisana urang. Atawa jelema teu bisa nangtung sabisa urang. Zahir mah gampang, tetapi ngahadirkeun Gusti Allah aya di jero kalbu. Ieu nu hese praktekna saeutik. Lamun Gusti Allah diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, berarti ti masjid. Horenganan awak urang teh cek ahli thariqah mah masjid. Geus urang deuk Isra ulah dagangan masjid, awak urang masjid. Paling hebat masjid adalah Masjidil Haram, sebab di Masjidil Haram aya Baitullah. Di awak urang aya Baitullah ciptaan Allah. Mana ciptaan Allah? Qalbu. Awak urang Masjidil Haram, qalbu adalah Baitullah. Masya Allah. Wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal-'akifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal bait alla tusyrik bi. Kanjeng Nabi Ibrahim teh titah ngabangun Baitullah. Ketika dibangun Baitullah, bersihan Baitullah. Jang nu tawaf, jang nu itikaf, jang nu salat, jang nu ruku, jeung tadarruk ka Gusti Allah. Kalbu urang teh Baitullah bersihan ya. Lamun di kalbu, lamun di Baitullah aya Allah. Sarita aya Allah teh mustajabu da'wat nu mantak urang dianjurkeun ka Baitullah. Di Baitullah maqam ijabah. Qalbu urang aya Allahan. Wa Allah teh fi qalbil mu'min. Allah aya di jero hate jelema mukmin. Lamun urang geus boga rasa awak urang Masjidil Haram, qalbu urang Baitullah, di qalbu aya Allah. Terapkeun geura-geura. Tak leungeun urang ka dieu ke plak bakal merenung urang. Lamun di jero kalbu urang aya Allah, isin atuh ketika urang ngomong naon bae, urang neuleuh naon bae, urang denge naon bae, geus kanyahoan ku Gusti Allah. Renungkeun geura-geura. Ketika ku urang direnungkeun, bakal terus mantep. Ketika geus mantep jasa urang rasa deukeut jeung Allah. Lamun urang geus rasa deukeut jeung Allah, bisa Isra, bisa Mi'raj. Ieu kan sakadar globalna doang lantaran geus penting. Insyaallah iraha deui waktu urang lanjutkeun tentang kedekatan diri urang jeung Gusti Allah melalui aturan Isra Mi'raj. Kakarak Isra ketika urang mi'raj ka Gusti Allah, ngami'rajkeun roh urang sabada ditowapkeun di qalbu urang. Roh urang bisa ngalayang mi'raj ka Gusti Allah. Nu mantak aneh ketika kaula di Imam Bukhari beres ziarah, Habib Lutfi nelpon ka Haji Agus. Cek Habib Lutfi, ya Salim, lihat orang pakai bawa tongkat enggak? Haji Salim bingung, nanya ke kula, Kiai telepon jenati Habib Lutfi, kapangijeng teu make tongkat. Cih, Habib Lutfi mah teu neuleuh teu milu ka Uzbekistan, tapi nyahoeun kula kapangijeng jelema nu make tongkat. Padahal mah nu bareng jeung kula 160 teu neuleuh nyana. Neuleuhna teh nu gareulis. Ieu dasar barang kawarah kabeh meureunna. Kunaon Habib Lutfi anu adi Pekalongan neuleuh kula jabatan tangan jeung jelema nu make tongkat. Iyalah satu contoh bahwa jelema anu geus bersih qalbuna bisa Isra nyana iraha bae. Berangkat jana di Pekalongan ka Bukhara. Berangkat jana di Pekalongan ka Naqsyabandi. Ketika kula sasalaman jana neuleukeun, nu mantak jana telepon ka Haji Agus, kula kaget. Ai Pak Haji tadi bahwa kula keur sasalaman ningalin teu.
wallahu alamnya tah nya nama neuleuh Rusdi nu teu neuleuh sok hayang akur bae teu neuleuh masyaallah karim nailah keistimewaan hamba Allah anu geus dibukakeun hijab bisa isro iraha bae bisa isro di mana bae bisa isro kumaha bae ya Allah ya Rabb sieun ditelepon ke cekula jawaban ke bae lah Pak Haji ieu aneh jasa Habib Lutfi ku apaleun nah gitulah jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ulah sembarangan jeung ahli Allah lain Habib Lutfi bae anu bisa isra lain Habib Lutfi bae anu bisa mi'raj bahasa Isra jeung Mi'raj bahasa ahli hakikat masih kene hamba-hamba Allah loba nu diisrokeun jeung di mi'rajkeun lamun eueuh hamba Allah nu bisa Isra jeung Mi'raj model Habib Lutfi kiamat Indonesia korupsi ambalayah kabeh kriminal ambalayah kabeh pezinahan lain bae di hotel di kontrakan geus ambalayah masyaallah maling geus ambalayah geus tinggal siksaeun Gusti Allah tapi Allah masih kene ngahargaan ka hambana anu cerdas otakna anu wasyik anu rindu ka Gusti Allah asyik ka Gusti Allah anu model Habib Lutfi urang kula di Bukhara kula di Naksabandi keur ziarah kapanggih jeung hiji jelema nu di dinya teu nyahoeun Habib Lutfi apalin masyaallah karim murigak bulu kula ge cikula moal ka dijawab kita mau masih salib engke bae iba dicaritakeun sote Kangjeng Nabi diisrokeun eueuh kokotoran dina otak jeung kolbuna ketika urang sarua jeung Kangjeng yakni sarua teh bisa ngabersihan kolbu bisa ngabersihan otak pikiran urang ka Allah bisa isra bisa mi'raj ka Gusti Allah hartina mi'raj amprok jeung Gusti Allah wusul ilallah boga cara-cara tersendiri gambaran Isra Mi'raj teh eta teh lain sakadar perjalanan seperti eta mah perjalanan simbolis anu ku urang kudu dituturkeun hanya segerintil dua gerintil manusialah anu bisa nuturkeun perjalanan Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha di awak urang geus pinuh aya Masjidil Haram aya Baitullah aya Sidratil Muntaha hiji-hijina awak urang teh ieu adalah disimboliskeun di perjalanan para nabi para rasul tinggal urangna bae ngaji ulah eureun-eureun bersyariat anu rapi ketika urang geus hebat syariatna hayang ningkatkeun ibadah persilahkeunlah untuk bertoriko tapi ulah waka bertoriko mun syariat can rapi ketika torikoh geus mantap bakal dibere ilmu leduni yakni hakikat ialah wali Allah anu bisa Isra iraha bae Mi'raj iraha bae wusul ilallah nu mantap urang bisa ziarah di ziarahan bae di urang Syekh Maulana Hasanuddin nyana bisa Isra nyana bisa Mi'raj ketika nyana di ka Cirebon nyana leumpang jalan darat ketika leumpang nyana mangan peureum doang cak jara Gusti Allah abdi leumpang ke Cirebon capek ja Gusti mah maha kawasa dekeutkeun atuh Cirebon nyana peureum doang beunta geus aya di Cirebon saya Maulana Hasanuddin tingali geura dina manakibna masyaallah karim begitu di Cirebon balik deui ka dieu ya Allah ya Rabb abdi mah embung jalan darat hayang jalan laut bae lantaran jalan darat masuk ka panggih jeung macem-macem nu sepi mah jalan laut bae Gusti teaskeun ieu laut Gusti nyana jalan laut di Cirebon tek naik eta naon gara-garana cai teas ku Syekh Maulana Hasanuddin begitu leumpang di laut teas kadeuleu ku nelayan-nelayan bahwa nyana leumpang di cai begitu kadeuleu ngadoa deui ka Gusti Allah Gusti abdi bambung kadeuleu Gusti dekeutkeun ieu Banten didekeutkeun Banten ngalengkah deui ka Banten nu mantak di zarahan ge lamun Rusdi bisa leumpang di luhur cai wow shooting aing shooting ulah henteu aing teu saha wah ujianna aing nu ngadoana lamun nyana bisa di luhur cai haju nyana ngadoa kos kitu kula ngadoa hei hiu leg-leg ya Allah ya Rabb
urang lamun nyaritakeun wali Allah, ulah nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin, ulah nyaritakeun Imam Bukhari, ulah nyaritakeun Syekh Bahaudin An-Naqsabandi. Syekh Bahaudin An-Naqsabandi mah kapan bisa maehan jelema, bisa ngahirupan jelema sarua bae sareng Kangjeng Nabi Isa. Iya atuh lain laun mantak kula kamari ziarah ka ditu. Anu kudunan 5 titik tapi kula mah 8 titik. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih keneh ditanyakeun ku kula ari Imam Tirmizi di mana? Termez teh kota. Di dieu masih berapa kilo? Di dieu masih keneh 600 kilo keneh. Masyaallah ka Termez. Imam Muslim masih jauh. Nah masih keneh lalakonna loba horeng di Uzbekistan teh para aulia Allah anu bisa Isra Mi'raj. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jelema anu geus bisa Isra Mi'raj doa na manjur. Ngan nyanana embung ngadoa. Embungin nyana mah ngadoa geus lah lantaran Allah na geus aya di qalbu. Lah Allah Maha uninga. Kumaha Gusti Allah bae sesuaikeun jeung aya nu Lauhul Mahfuz tadaekeun nyana mah. Mun ingat ka Sidina Umar bae. Sidina Umar keur cicing bae di masjid aya sahabat salat, cepet jasa salatna. Shalli pada zuri. Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Beres 4 rakaat cepet jasa. Assalamualaikum. Allah ya Allah, mun bahasa urang mah. Ya Allah, abdi asupkeun ka surga Gusti Allah, sanggeus ka surga, abdi mata pendamping bidadari Gusti Allah. Bidadari da ulah hiji sesuai jeung Kangjeng Nabi 73 Gusti. Abdi mah ditepak bae ku Sayyidina Umar. Woi. Ai salat cepet sia jeung teu husu, ai doa pohara jasa sia. Tolol cek Sayyidina Umar salat teh bae nu rapi teu kudu ngadoa-doa. Ieu mah ai salat kocrek ai ngadoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Percis pas ki Fudoli eta. Ki Jamal sarua eta. Habib Rozak sarua tektok ge eta kos kitu. Urang kabehan maksudna mah. Urang kabehan asal salat bae ngadoana. Kebelan ngadoa jeung salat. Tak iyalah kurang teu wauh jeung Allah model kos wali Allah mah teh cara tadi we hawing sugih jelema pas anu ka Habib Nuh teh ka Habib Nuh jelema asal datang ka Habib Nuh carekan ciduhan gitu we pan tukang cangkaleng di Cianjur datang kadinya ziarah ka Habib Nuh ku Habib Nuh ditampilin jager asal ngomong jager atunya dah kanyerian balik. Barang balik dagang cangkaleng na Masya Allah lakuna luar biasa. Waku jasa geus mah kiloan kintalan tonan gede sugih jasa. Mantak jakna saya mun hayang sugih maningan ka Ang No menta ditampilin geura sia. Beratang ka ditu ang tampiling ang. Ang tampiling atuh ang seuri bae. Ta tampiling nawali lain lala ciduh nawali lain lalaga. Ai eta anu di dieu teh anu kukula sok dicaritakeun gentung kedat teh masyaallah. Pohara. Nah iyalah para aulia Allah nu mantak si hade jeung wali mah dicarekan kudu tiis teh. Kudu tiis, tampiling kudu tiis sebab lain sa tampiling-tampilingna nyana gerakna meunang ngagerakeun Allah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dicukupkeun sakieu insyaallah urang sambung ke urusan Isra jeung Mi'raj anu datang ka wusul ilallah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah aya harewos cenah ieu mamanawianan urang Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa na ieu keur ngabangun masjid nu ikhlas anu ridho neangan ridho Allah insyaallah urang sugan bisa babarengan jeung para wali-wali Allah Subhanahu wa taala jeung para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala anu mawa duit dipersilakan yuk orang babarengan. Salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa biladi rasulillah
salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah azalna bismillah biladi rasulillah kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah zalimil ummah minal afati wa nikmah wa min hamil wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kun limujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa min hami wa min ghummah bi ahlil badri ya urang ngadoa ka Gusti Allah kahiji mudah-mudahan urang dijadikeun umat Kangjeng Nabi urang jadi umat anu bener pake karidho ku Kangjeng Nabi syafaatan jaga ku Kangjeng Nabi di bawah bendera Kangjeng Nabi urang babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa orang mudah-mudahan dihampura dibere daek ibadah ka Gusti Allah taat ka Gusti Allah taat ka Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم يا قاضي الحاجات الله